Aturan kangge ka bapakku diantos. Ku nembe tepang bapakku anu bageng, ku nembe pagi sareng salira saha anjeun manis imutna bapakku deui sae imutna ku hoyongkeunna saha anjeun duh aduh saha namina salira kagungan saha gasep teh kabina-bina aduh 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 saha anjeun saha saha nu saha saha anjeun saha saha nu saha saha anjeun mana mana di mana lembut anjeun hoyongkeunna ka bumina nah saha nu ngaduhna saha anjeun Anjel temojang di mana mulibut mata kairun mulusuri mata kataji istuling mata kapita saha anjeun ku nembe tepang bapakku anu bager, ku nembe panggi sareng salira saha anjeun manis manis imutna sae rupina ku hoyongkeunna saha anjeun duh aduh saha namina salira kagungan saha gasep teh kabina-bina aduh 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 saha anjeun saha saha nu saha saha anjeun saha saha nu saha saha anjeun mana mana di mana lembut anjeun hoyongkeunna ka bumina nah saha nu gaduhna saha anjeun miti basiru mimiti nuneka nyabaheula ayeuna geus pudar deui
Tarebihan keawonan sabab Dewi dipan